Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun rampes muga rahayu sagung dumadi. Orang sambung ieu nya cariosan ieu mudah-mudahan aya mangpaatna. Ayeuna urang tunda heula lalakon ayeuna urang ngaguar ka carita dina kalungguhan bahasa. Nya saya ayeuna urang guar aplikasi dina bahasa Sunda nyaeta bibit-buitna perubahan zaman, bibit-buitna perubahan alam rangkuman nu disebut pertelaan zaman ieu warisan ti para kaula seueur mazhabna seueur kaulna aya babarupi mung sadayana ngangge patokan 5. Ayeuna urang ieu wae nya urang langsung wae tayakeun peralun bi langsung saur bae carai kurang keutamaan tangtos ieu para pamirsa teh anu langkung ti kula pengetahuanna ieu mah ukur sakadar berbagi terutama ke generasi muda ke generasi anom sangkan ulah parementing obor sugan ku cara kieu tiasa nyambung ka Sundan tiasa nambah kacintaan oge nunjang kana jati diri para putra-putra ke Sunda amin. Pertelaan zaman nu kahiji disebut zaman Tirta. Tir artina cai, ta artina taneuh. Zaman mulai ngadegna alam nu asal tina tanah jeung cai langit dijembarkeun bumi dijembarkeun ngan can aya jalma masih kosong keneh disebut zaman Tirta sampai stabil bumi stabil langit nembe Adam digelarkeun di dieu seueur lalakon tapi pun saya aya moal jelaskeun pilih lepat. Kaping kalih nu kadua disebut zaman Kerta hartina aman zaman Adam sareng katurunanna umurna bisa 1000 tahun leuwih atawa kurang jangkungna lumayan kayu-kayuna masih luhur pisan ieu disebut awal zaman para nabi teu sakawal daharna anu setahun sakali. Nu katilu disebut zaman Dopara atawa jalma urang kalih nu bararodo atau bahasa sejarah nu jujur jalma nu jujur seseueurna nurut ka para kolot kumaha ceuk omongan kolot nurut pisan ka para sepuh jadi jalma hidupna sederhana saya nurut ka para kolot ka para pimpinan nurut pisan di zaman ieu ceuk patokan Pulau Jawa nyaeta daharna sebulan sekali gitu. Kitu meureun nu gaduh jejar kenabian atau kebateran idaharna sabulan sakali saurna teh zaman ieu ngan umurna mulai atos aya ratusan tahun nya di bawah Nabi Adam gitu 100 200 300 sampai kalituna oge luhurna mulai ngurangan oge kayu-kayuna oge binatang oge mulai alit di zaman Dopara ieu kula nanya ka Baboyot naon sababna ieu disebut zaman bararodo ya cek Baboyot kieu disebut bade teh upama ieu aya kolot ngawinkeun anakna pangantenan nyarita ieu kolot teh ka anakna teh ka panganten teh seuk maneh ujang neng geura asup ka kamar geus itu mah penting ieu mah ngadu-ngadu tuur atuh tah eta budak teh dua teh panganten teh sapeuting ngadu-ngadukeun tuur sampai bariru jadi sederhana pisan pikiranna.
Ari nu kaopat nyaeta nu disebut zaman kancana atau zaman keemasan. Di zaman kancana ieu mulai timbul jalmi-jalmi anu gaduh pangaruh, anu gaduh pengetahuan khusus, anu jantan inohong di wilayahna masing-masing, jantan pamimpin boh di bidang tata adat oge tadrisi oge ilmu agama sareng sajabina ilmu pengetahuan mulai terarimbul gitunya. Mulai aya tokoh-tokoh khusus dahana di zaman ieu nyaeta dahana teh sapoe sakali. Cekol saja ini disebut zaman permukmin. Mungkin ini sekitar zaman Nabi Ibrahim panginten. Zaman nu kalima disebut zaman sangara atau zaman sangar. Ieu disebut zaman oge anu nyebat akhir zaman. Di zaman sangara ieu jelema umurna di bawah 100 tahun, puluhan tahun. Umurna parondok, paehna di mana-mana, di jalan-jalan, di kayu, di kali, di rawa, jelema bisa paeh di mana-mana. Ibarat paehna hewan. Luhurna jalma oge tos ngurangannya. Umurna ngurangan, luhurna ngurangan oge kayu-kayu tos kirang kaluhuranana umur kayu ge sami ngirangan. Binatang oge sami tos aralit di masa-masa ieu. Disebut zaman sangar seueur peperangan, seueur anu silih paehan. Zaman sangara ieu lanjut sampai ke hari akhir, hari pembangkitan, hari kiamah. Jadi timbulna Ratu Adil, Imam Mahdi di zaman sangara. Teh pun paralun tiap zaman oge aya saena aya awona tiap zaman oge. Di zaman sangara nya aya amanah gitu. Mun secara global potretna kitu zaman sangara teh. Pasti aya we bencana-bencana peperangan sareng sajabina masalah pangan. Ya aya ieu tos kersana Allah Subhanahu wa taala kudu kitu. Sebenarnya mah kula teu narima ieu zaman-zaman ieu batasna-batasna teu disebutkeun ku Bah Buyut mun kitu we mulai mah zaman ieu. Di antara zamanna panginten aya masa-masa transisinya. Pami dianggap sekitar zaman Ibrahim, zaman Kancana nyata akhirna di zaman Prabu Siliwangi di Galuh Pakuan Pajajaran ieu dianggap we akhir masa zaman Kancana. Di zaman Perwali nyata zaman transisi di zaman Kancana ka zaman Sangara. Jadi perubahan zamanna di buka ku Wali Sanga. Kadituna aya peperangan ka Majapahit, peperangan ka Pajajaran sareng sajabina robah kadituna jadi penjajahan Belanda ieu mulai dianggap zaman Sangara duwi ka ayeuna ieu. Nya kitu we pami sangar tong sangar teuing, aring sasara tong sasara teuing. Nya kudu aya senangna, kudu aya unggahna jeung aya kapeurih oge. Eta keadaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap zaman eta sae, setiap poe eta sae. Anggap we zaman urang ieu cocokna keur urang lahir di zaman ieu kudu bersyukur. Anggap ieu zaman paling sae keur urang. Upami urang niteran hadis Kanjeng Rasul, upami anu zaman anu paling sae nyaeta zaman Kanjeng Rasul ke urang nyeri hate kena. Tungtungna menerimakeun nu aya. Ieu tiap zaman aya anu sae, aya kawananana, aya tokoh nu saena, aya parawilna, aya pataranana, aya nu durjanana. Tiap zaman kos kitu. Zaman Kanjeng Rasul oge sami, aya Kanjeng Rasul, aya musuh-musuh Kanjeng Rasul. Eta pasti seimbang, Gusti Allah pasti seimbang. Ayakeun tiap zaman kalayan keadilanana. Jadi tong khawatir tong salempang di mana orang lahir. Di Sunda lahir berarti Sunda keur urang anu paling sae. Urang lahir di Cina meureun pola Cina sareng anu paling sae kitu be. Tama di mana bumi dibijak, di sana dijunjung, ibaratna mah bumi mawa ciri, desa mawa cara. Geus disiapkeun ku Allah secara seimbang masing-masing, ulah pusing-pusing. Jadi seueur golongan-golongan ieu nu mikirna teh Mekah Madinah mah sae. Di Pulau Jawa mah teh sae, nya teu kitu nya. Anggar we anggap we nu kurang tincak ieu sae. Anggap we rahmat Allah Subhanahu wa taala tinggal urang narimakeunana. Apakah bisa sadar, tawakal, tawadu, handap asor atawa sombong bedegong di mana-mana ge sae. Boh zaman boh katurunan sami. Intina mah kabeh anak putu Adam ieu kudu dianggap sae
kabeh dimuliakeun bangsa naon wae ge, bangsa Sunda, bangsa Jawa, bangsa Arab, sami bae, sami rata. Imbanganna nyaeta dina istilahna hijrah, istilahna pindah. Upama teu kapanggih sandang pangan teu kacukupan, keamanan, bisa hijrah atau kadituna berjuang perang, ibaratan dijajah sareng sajabina. Nyaeta mah geus kewajiban hirup kudu naik kitu. Kudu aya sukana aya dukana, aya senangna aya peurihna. Wajar kudu terimakeun. Hari ieu masalah pengetahuan tentang zaman ieu nambah-nambah keyakinan di bidang keimanan. Hiji iman ka Allah, dua iman ka malaikat, katelu iman ka kitab, iman ka para rasul, iman ka poe akhir sareng qadar. Jadi iman ka poe teh lain iman ka poe akhir doang, sebab poe teh seueur bagianana aya poe awalna penciptaan langit dan bumi, poe awal dina zaman sampai zaman tirta aya poena. Kaduana zaman nalakon ieu nu lima teh ya. Katuluna zaman satos pembalasan ieu. Dina zaman nalakon nyata disebut zaman poe Adam. Aya poe 7, aya dawuh 5 bulan 12. Aya windu anu 4 poe tahun anu 8. Alif, he, jim awal, je, dal, ba, wau sareng jem akhir. Ieu patokanana. Oge na patokanna aya nu gede teh nyata aya patokan tahun surya, patokan tahun candra, oge patokan tahun sukra, tahun bentang. Umum dikenal nyata ku urang tahun candra, tahun bulan, dina patokan tahun wali anu didamelku para wali sanga. Tahun suryana lobana nyandakna ka Masehi, kahitungan ti umat Kristiani, najan ieu rada genjlong hitungan ieu. Kuda dikoreksi deui. Malah pernah dikoreksi kapur oge ku para paus kapungkur. Hitungan poe bulan tahun ieu dimensi khusus nu urang teu terang di urang kieu duka dalam sajen mah teu terang dimensina. Ieu mah kedah diimani ku urang, ieu masalah kagaiban di antarana poe teh. Najan rupa nyata tapi sebenarnya poe ieu gaib, ukuranna beda-beda. Tapi pun paralun. Nya kadituna mah poe teh disebut poe akhir atau hari pembalasan teh nya. Cak ieu heula nya bieu langkung saur bae carekna. Mudah hampura ieu mah lain ku lagu minter ieu mah. Saya aya we. Sebab kudu napak dinu sifat seli asah, seli asuh sareng seli asih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jago.